Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping deui di Tikoro TV, channel anu teu paruguh tapi aya maknana saeutik teh ya geuningannya nu pabaliut lah pokona mah. Hari ayeuna episode ayeuna absen partner saya si Ebeng kebenaran keur cedera manehanana ting cedera hate ting cedera awak anjing si eta teh. Eueuh, tapi alhamdulillah ayeuna tos aya narasumber ieu balad saya partner saya kerjaman kuliah jeung babaturan ulin zaman bareto oge. Sareng saha anjeun teh? Nepangkeun nami Abi Iman Risman Alias Iman Imong. Imong Magrib. Imong. Jadi sahabat Tikoro TV episode ayeuna wayahna meunang saya ayeuna sorangan heula, cuman alhamdulillah ayeuna narasumber aya ieu Imong, si Imong Magrib. Sehat Mong? Alhamdulillah. Anjay. Kemana we enak ieu ayeuna kegiatan nuju riweuh-riweuhna ayeuna teh ngebon. Ngebon ayeuna. Ngebon naon euy? Ngebon cengek, kebon tomat, biasa we lah ngebon kararitu. Heeh. Ngebon anu menguntungkan, melelahkan. Anjay. Sehari-hari mah di kebon we di kebon we lah ayeuna mah lah, di kebon mending ge. Lain nginget-nginget baheula euy keur zaman-zaman geus mah aya we pokona lah. Ke zaman jahiliyah-jahiliyana baheula keur jeung maneh Mong aduh anjing teu nyangkanya aslina teu nyangka ukal pikir. Loba pikaseurieun. Jadi di antara rekan-rekan urang anu pangmujur-mujurna si Imong gitu. Jadi ending nanti numpang alusna gitu sih sampai boga jabatan di pemerintahan mana RT-nya RT nah gitu merenang sahabat Tikoro TV momen lucu-lucu jeung maneh Mong wah zaman baheula mah bener sok inget orang nya lamun zaman baheula ya kalakuan sugan teh moal nepi ka kolot gitu tah aslina geus kolot ge malah sok era asli aduh jadi urang mah lamun ulin-ulin anjeung si Imong ti baheula teu keung di jalan gitu kaditu kadieu teh loba nu wawuh si anjir teh motor beak kagang ieu aya babaturanna bensin kahisian euy keur zaman gugunungan anjir baheulanya asli pokona mah gunungan tara kagok 2 minggu 3 minggu geuningan harita teh ari ayeuna lian ti kebonan naon we ayeuna mun teu kebon ayeuna masih di motor di motor oh nya bener motor klasiknya mah nya motor klasik urang geus ngabangun nyeunan ayeuna mah nyeunan nungkul bahan ai motoranna masih keneh masih ngan teu jauh ayeuna mah angin geus kolot mah angin angin sekolot mah kena ku angin ayeuna mah geus ripuh pokona mah geus ripuh tuh ayeuna mah kaanginan saeutik geus we geus naon babarian gering babarian asup angin gitu tah lain Mong urang mah boga carita pikaseureun naon maneh Mong lian anu teu jeung urang ieu mah wah loba di luar jeung urang loba naon nah di zaman SMA keneh di zaman kuliah keneh carita urang pikaseureun ya memang kocak-kocak mah bener sih ya mah kocak-kocak di zaman baheula gitu urang wae asup SMA we nya geus pikaseureun asup SMA teh naon urang mah jeung kolot daftar teh ka Bandung ka SMA 48 daftar teh dianteur nah geus katarima geus naonnya geus ujian geus naon nah urang teh ulin we balik ka Uwa di Tanjung Sari sakola mah di Tanjung Sari we di SMA ditinggalkeun tapi aing boga momen kocak kieu Mong aing mah konyol jeung kocak aing ke zaman kuliah harita kuliah kan aing teh jurusan pertanian aing ngilu ospek aing jeung fakultas ekonomi anjing barengan teh anjing salah asup aing kagok atuh itu aing ngalin harerang aslina apal maneh beureunan anjing baheula jiga kumaha teh tah mata nya pas kolot urang mah abalena teh di Bandung we urang teh sakola teh di Bandung padahal urang mah daftar deui sorangan di SPM Tanjung Sari maneh mah Tanjung Sari ngedaftar teh mata pas ngiriman duit samarukna teh bener we di Bandung sakola teh nah lulus pan nah cenah sakola teh jadi di dieu cenah di Tanjung Sari di SPM apaleunana teh geus lulus jadi nung urang teh olok gitu aya daftar ka Bandung sampai kaboga adegan kieu jeung si Imong saking ku lopdet-lopdetna anjing jeung si something gelo sih ya 2 tahun gelona ge
hampir-hampiran asup ka RSJ maneh. Wah, geus ripuh pokona mah Ku cinta si Mong ripuh pisan eta mah. Kakara mah jelema pas-pasan menangkeun bidadari gitu tah. Jadi loba kehilangan. Tapi kan ayeuna ge bidadari. Oh, ayeuna mah leuwih ti bidadari. Heeh. Ayeuna mah. Leuwih salehah. Aisyah ayeuna mah. Heeh. Ieu sakana tara. Eureun. Lamun geus kieu bahaya tuh. Mun geus kieu. Aya hiji babaturan urang. Saha. Hiji moal dicaritakeun. Nah, ayeuna geus haji euy, babaturan bisi kadengeun ke bisi lalajo. Nah, si Tet si Tet eta teh tah. Can pernah mabuk di SMA. Ini hayang cenah urang ngasaan mabuk di kumaha cenah. Oh, siap ayo aing teh. Beli nu mahal. Beli nu mahal. Oh duaan, tiluan orang tanya jadi si A, si B, si C, mulai berjalan lah orang. Karena kayaknya bakal menonton, bakal manehna nggak rasa gitu. Aing hafal dah. Ya apa? Jempet, pokoknya mah. Jadi tanut dan cician weh. Nah, orang mah geus joinannya ulah orang mah. Irang itu weh gitu. Set, hiji kumaha cenah man rasana mun geus ya. Pokoknya mah usap beungeut lamun geus kanal tah eta geus mabok. Oh, siap cenah anjing. Urangeun cenah. Oh, sok. Manehun mah pada api-api urang mah. Ukur dikit tuh hungkul. Geus. Manehun cenah. Oh, siap nguriling pokona mah opatan nguriling. Nah, euy pas coba usap. Usap acan cenah anjing. Oh, siap cenah acan. Aduh, urang mah geus euy cek urang teh api-api urang teh. Wah, cenah. Gon geningan teu mabok-mabok cenah padahal nu mahal. Encan cek urang teh. Sok siap. Minum deui sakali deui. Usap. Oh cenah sarada kanal cenah beungeut teh cenah geus tah euy geus. Beres hiji deui geus cek aing teh. Urang mah abi we, urang udah salah dah. Dicokokan maneh dulu. Nah, minum sakali deui maneh teh. Geus cenah. Udud lah ieu mah. Nyokot udud. Lah, cekres, udud dipican korek dicokot. Cek urang teh tah. Eta cirina geus mabok eta. Anjing cenah bohong bari ngarayap teh. Anjing bohong aing cenah bari ngarayap. Tah eta cirina geus mabok. Oh geus. Urang geus sarua boga baturan aing geus sarua. Aduh cai teh ge mulai eta. Geus aing moal deui cenah urang. Moal deui. Eureun teh nama. Eureun geus haji 4 kali hajina. 4 kali ya? 4 kali hajina. Urang ge boga baturan kitu euy sarua. Sok main PS baheula mah di kos-kosan teman PS anjing di laptop anjing main PS cing asa kudu aya dorongan cing teh ngeunah geus meuli cek urang teh padahal meulina mah sederhananya nu biasa meuli we cenah anjing biasa meuli dan genep euy amer anjing personil aya tiluan anjing amer aya genep anjing berarti 2 ewang lembut hiji 2 3 kuat kene jararak kene botol anu kalima kudu tiluan teh babaturan aing nepi ka geus main PS anjing. Can dipencet-pencet kayak gitu. Anjing serang sih. Serang mana? Iya tuh padahal tuh maju anjing. Nomor window ya. Aduh banget tuh anjing mana itu. Licik jeung di sliding. Nu hiji na deui mah leuwih parah anjing teu kuat cenah aing hayang ngompol di hareupeun kamar kos-kosan anjing joki we ngawar tuh. Malah ku amer anjing kata anjing goblok cai itu baheula keur zaman kuliah parah-parahna keur ulin jiga jeung si ieu ya gunungan kan baheula keur zaman di Belantara di bawah di Papandayan dan survei ke Papandayan. Tah di Papandayan orang bakal carita deh. Nah, orang kan bahasa surveinya jeung si Kang Yusuf ya. Kang Yusuf, Kang Dede Usman gitu sebagai orang bagian survei ya. Kan bahasa rek ospek bangsa angkatan si Dadi. Nah, angkatan si eta. Nu mimit ya kata survei, orang pan bagian survei ya. Orang kan apa borangan ya. Anteur cing teh yang bodoh pas penting teh. Oh heeh. Teh sok we kurang di baterean cenah. Jing tuh itu walunganna aya solokan geuning heuh. Nah, pas aya solokan orang teh cele we anjing ningan pangluhurna cek orang teh ame kan bisi marodo batur ge. Aing teh nagog we di walungan teh mono. Cabatnya dicepeng ke orang teh wah jongjon we urang teh cicing awas asaha cicing. Nah anjing pas ngabateran ke harup anjing ngajajar nu modal berarti aing pangarepna cai teh pangarepna mana aya sugan orang mangluhurna anjing pas dibateran ka luhur lah loba ning nu modal teh cai teh jadi aing teh aduh ngisang teh urut batur meureun aja goblok kopi mah mana arek atuh kopi dulu dong kopi biar enggak panik ya kopi alwi
biar inspirasi soalnya datang kopi asli ya jadi asli. kudu ditinju heula. Iya pengalaman hirup aslinya itu ya aplikasi Nah, dia nunggu anjing loba aplikasi pisan lianana aslina. gitu, ke zaman kuliah ke zaman jahiliyah pisan sama anjir kalau urang ge hirup teh kepala rubuh euy. Aduh, Gusti nu agung. orangnya tenyangka gitu nya, tenyangka rek ngolotan gitu kan, Bener. perasaan ngora bakal ngora gitu. Lamun panggih jeung sababada. Bener, mana mending badan badan urang ge anjing asa sabalon pangolahan wae gitu kan. Batur geus sugana moal nepikeun ka kolot. Kopi. Ah, kopi dulu. Kopi dulu we. Alwi kopi. Nah, deui mong anjing cerita loba carita mah urang keur SMA loba caritanya di lemur. Da mana masuk aya wae ge cerita-cerita bodor euy keur zaman carita. Sip. Nuhun, mantap. Kopi dulu. Cerita-cerita pikaseureun teh aya we. Cerita mode di lemur mah pan. Oh, mana di Limbangan kersamana mana? Orang di kersamana. Zaman baheula eta kersamana siga kumaha? Wah, baheula mah kersamana geumeun pokona mah. Anjing Geumeun serem. Tah, tapi aya saper kaina mah geus nganggotaan mah nya. Jeung jalaman teh aneh kersamana mah. Aneh kumaha? Di daerah urang nya di Cibarubug ya, kampung Cibarubug ya itu utamana. Jadi lamun aya nu hiji gebiar, misalkan aya nu usaha naon ieu. Hiji brung kabeh kilu. Wah, hiji brung kabeh. Kan kabeneran urang sok rada aya ngamimitiannya. Nah, mimiti ternak lele. Brung kabeh naruto. Oh, jadi lata. Sagebrakan itu mila gitu. Nah, ayeuna urang teh muka deui panguseupan. Deur batur panjarieun gitu kan. Pengajian teh ayo dibahas urang teh Aduh jadi nu ka masjid teh kan jadi berkurang ya daripada aya panguseupan teh gitu. Badak di pengajian di naon ayo dibahas. Jadi atuh maneh engke teh di Bang Balesan deui. Cek pamah urang teh pas urang pagi ka jalan cet. Sia rek nyen pe omongan deui naon. Erek buka pengaduan hayam, erek buka pengaduan muncang, ame narurutan deui, aduh anjir, cain teh, ripuh ya cain teh, ayo we dibahas. Orang nyieun ieu narurutan gitu kan. Aya katang da lain di kersamana we da habis di aya sarua, sarua suganda. Jadi lamun di pelosok-pelosok mah kitu tong boala di lemur sa Indonesia ge orang Indonesia mah da latahan. Pasti kitu lah. Ngan ieu mah gitu nurutan hiji nurutan kabeh. Ieu mah kumaha urang sorangan ngomongna gitu. Jadi mana provokatorna gitu. Sia rek nyen omongan deui naon ayeuna cenah. Rek muka pengaduan hayam cenah. Rek naon cenah. Ari carita artis dangdut anu dihareupeun mancing kumaha. Tah di lemur urangnya ku aneh-aneh fanatik kan dangdut. Bener. Nah, di luar orang mah ya fanatik kan dangdut, tapi hayang joget mah. Hayang jigana ya banyak feeling orang soalnya. Soalnya kita acara 17 Agustus cari tanda tuh. Kan mun acara batur kan dangdutnya 17 Agustus yo. Dangdut pasti di urang mah band kan. Naon lah gitu kan hiburan gitu udah rame memberikan kemerdekaan. Benar. Jadi orang kan fanatik ya. Kuat agamanya. Kuat di orang mah kuat. Teu meunang kanu dangdut di orang mah nya pokona mah. Oh nya geus. Di arakalan we meureunnan artis dangdut di Tariunga aya di Barunian gitu kan ulah ieu tah. Aya salah sahiji ya kejadian Agustus anyar keneh lah anyar keneh. Deur Sundaan caritana mah. Sundaan deh caritana mah. Sundaan nyanyi Sundaan biasa. Wah cantik. Pas bijil artis atuh. Nya seksi, nya buuk beureum, nya namru deui nya eta teh namru. Atuh arolohok. Nah jadi kieu artis sarua olohok. Dihareupeun lama hungkul. Anu dieum dihareupeun di kopea kabeh. Artis nyanyi bingung, Ustad Lajo bingung gitu kan. Artis rek nyanyi naon teh. Ustad joget beren gitu nya. Nyawa gitu dan nempa sukuna mah harus tekan. Ustad pasti hayang lah pasti kita teh jempol mah. Buka mana joget kieu nih. Sing mun disakuan gitu. Ieu curug lagi kieu. Urang engser ya teh. Da urang nyidik gitu. Jadi pas musik Dharma ningali suku teh. Utak-utak. Gitu. Oh, berarti resep jigana gitu. Tapi artisnya gengsi. Artis tah. Pas datang 2 lagu ae mah nya beureum yo, bukna teh anjir bari seksi.
2 lagu tah. Ustad teh geus wah sing garoleset we dihareup teh. Teuing hayang joget teuing hayang balik gitu tah. Artis teh salaneup, selang deui hiburan geuninnya, selang deui hiburan. Artis eueuh. Artis teh eueuh. Heeh. Anjing eueuh we artis jempling hiburan nih. Ai bijil di tariung Menyesuaikan tempatnya. Negeran deui si artis teh. Anjing teh loba duit ngonangna loba gitu kan. Tadi 2 bijil sareksi. Bijil deui geus di tariung. Mun bayar runi ayeuna. Saudara Runi. Aduh, jay. Tapi udah bener ketang daerah kersamana mah karena mereuna. Jadi Bararuni ge. Ya, naon teu fanatik euy da. Betul. Emang loba pesantren deh. Ya, emang pesantren salah loba. hiji di Kabupaten Garut, kecamatan nu kabilang religi lah. Ya, Limbangan, terus Kersamana, Kersamana, sebagian Malangbong, Malangbong. nya Cibatu, Banyak tah lah Cibatu pesantren. emang naon laleket keneh lah kanu Nah, agamana laleket gitu di daerah dinya mah gitu. Aduh anjing gue omonganna dina ieu. Tapi sih kreatif bener kreatif tuh sampai ka pernah nyieun mamongan mana pernah itu ke kreatifan lain urangnya pemuda kan inisiatorna. Aya urang emang ayo gitu kan loba lah anu kreatif kan seni mah insyaallah lah warga Cibarubung mah gudangna nya sok aya wae gitu nu biasa gitu. Malah kamari kan nyeun naga jeung maung. Bener anjing nyeun maung di nu ieu kalapa di jeung maung anjing hade euy. Mirip pisan. Fotona kayaknya di-sharekeun dina ieu geura ditayangkeun. Naga ya naga. Pokona mah kanu seni mah insyaallah lah nya. Kanu seni jadi kanu ngadu hayu gitu. Kanu ngeuseum hayu. Ari zaman baheula anjing di dinya di Kersamana jiga kumaha eta anjing kaayana. Zaman baheula mah kan usum ronda ye nya. Ayeuna mah geus ngaronda lah sejarah. Usum ronda ya zaman baheula mah zaman urang keur pamuda meureunnya can kawin ya. Kan aya anggapan peuting mah nu Allah. Oh. Nah, waktu penting mah nu rona cenah gitu kan. Jadi waktu penting mah nanaon teh nu rona. Bener. Erek balong, erek bubuahan gitu kan. Pokona mah eta mah nu rona gitu. Bener. Nah, salah sahiji peutingnya pas bagian urang ngarona. Datanglah orang kota nu boga balong di dinya. Nah, ngilu ngarona. Ngahaluk tinu saeuna euy cenah. Geus tinu urang kan geus kamari cenah teh. Ini tinu maneh lah. Sok, tapi ulah ngalagu gurame nama lebar cenah. Oh siap. Ayo, pokoknya mah ngaroyak we. Dinya teh penting teh. Pas terus beunang di karungan. Eta naon? Gurame. Oh ulah lepaskeun deui. Jing mau balik ya gurame kudu diala cek urang teh. Be akalan siap cenah. Nah, pas cuk di karungan gurame teh. Henteu dialungkeun ka lah eta teungel bayawah si anjing. Ditu abas dibuka rek dipakeun geus pae man. Wah anjing ngadat inung urang cenah ieu mah. Ieu nu urang bakal ngadat cenah. Tidak maneh nu nu ngabubukna ge maneh. Aduh anjing. Tong dialah, urang lepaskeun deui. Anjing pae cenah. Wah, ini mabuk atuh anjing. Kudu ieu mah kudu dibeuleum cenah. Cenah tapi ulah nyesanya. Ame teu kepanggieun urangna cenah. Aduh cek urang teh. Aing sarua ayo kat. Ke ngaronda aing sarua gitu. Aya adanya mana ge? Aya aing ge. Baheula yang jeung urang dieu si Nana ngaranna teh. Ari si Nana tetangga urang teh ngukut entog. Entog gitu. Entog anjing, da urang teu beuki kana entog ngan ngeksekusi maresep aing sarua. Hiji waktu masakan cenah ayeuna ngaronda cenah jalan malam Sabtu, hayu gas cek urang teh. Naon ayeuna menuna? Meuli we cek urang teh nya. Siap atuh cenah. Padahal mah aya nu bogana deui. Kala kedeung aing meuli heula neangan ieu cai neangan erek entog meuli. Entog cenah daging entog ngeunah. Anjing cai aing teh ngeunah pisan di tukang di dia aya entog. Anjing kakalan apaan? Kan entog sok ganeng. Ganeng. Di tewak geus hos-hosan ngan pinter-pinterna baturan urang jeung urang geus mau peso aing aja. Sakuan ku aing peso teh dinya keneh tewak langsung bismillahirrahmanirrahim buat anjing langsung ganeng anjing gitu mau bismillahirrahmanirrahim tewak anjing. Geus menang ngurus tinggal ngulupkeun cai cek urang teh dipencet langsung di ditu. Terus anjing dahar kudu bogana isuk. Diparasak. Dahar tah. Nu teu masuk nu bogana ngilu dahar anjing cenah hade pungkil lagi. Aing mun boga dosana seserian. Nah, anjing ari isuk-isukkeun jelog. Entog leungit. Aing entog leungit anjing geus can suudoneun ka aing. Ngan anjing diantep sababaraha poe anjing
Geus jujur cek aing teh ayeuna ngomong kan pokona kan dicaing teh manehna naon entok nu dipasak basa belum entok mana anjing cenah goblok cenah nyaho gitu aing mah ngadan cenah aduh cek aing gitu anjing rata-rata di ronda mah kau kan urang dihareup sok loba nu daraga loba nu daraga di urang ge kan ngingkeun roda teh dari ngingkeun roda menta berarti tara menta sih gak maneh gitu dapeting mah Nurona teh dikiwingan anjing hiji-hiji buahna ge anjing udah kan zaman baheula hampir rata-rata di Nurona mah gitu euy dan lamun lebaran sok rame tadi rame deh itu mah tah kan cerita lebaran ya aya deui cerita lebaran ya kumaha lebaran pokona mah resep we lebaran urang jeung siang kan si Ahmad anu ayeuna jadi dokter lah nya apoteker tah jeung siang ya sakakalina eta mah lebaran kan si masjid urang keur basa eta teh leutik keneh can badag jiga ayeuna matak salat anu di luar anu di luhur tah anu di luhur pan mun imam teh tara kadenge mun ngaimaman Allahu Akbar tara kadenge ya siap pan urang posisi di luhur jeung barudak jeung pemuda kabeh tah bae caing kalem aing jadi kenek caing dah jika di Arab gitu jika di Madinah kadenge sok yang ngajejar caing deh aing dengekeun Allahu Akbar takbir Allahu Akbar caing teh kabeh ngarelo takbir cari jeung mana mah jeung nurutan we Allahu Akbar ruku pan ditong kana berarti kadenge teh ruku urang bagian noong urang teu sadar bakal batal salat teh ai urang pokona mah salat ieu we ngiluan sarua gitu kan kieu deui baturkeun sarujud teh aing mah kieu sujud henteu nangtung kan aing lede Allah posisi mah kieu sarua urang kieu we bolak-balik gitu bolak-balik bari nong dan soalnya kieu pagerna teh jauh nangtung sujud eta siang yang bekas seserian siang yang kakara bapana teh balik ti Arab dibere hadiah gamis kan gayanya anjing di panggayana ya pokona gamis teh aing balik teh dinya batal jemlong tah ngompol ada kabeh kieu we anjing gamis anjar cenah kemudian diompolan oleh dah lain aduh cai atuh anjing jadi speaker teh pan baheula mah leutik keneh urang ge keur pemuda keneh atuh keur da urang ge sugan teh salat gerak kebayang anjing lulumpatanana mana banempo no gitu sujud kabeh man da lobaan di luhur teh nah eta lebaran di urang ayeuna mah henteu mewah pangmewahna masjid ge ayeuna mah ya eta mah ada bau aing di masjid mah smackdown anjing susurungan kan baheula geus loba pokona bikasirieuna nya more ayeuna tah urang basa keur SD we nya zaman SD ya bikasir cik sarua teh di kota jeung di lembur ya mah kan SD urang di Kebon Awi nya di Kebon Awi ya urang jeung si A mal bejakeun nya ieu mah aib mal bejakeun ieu mah A we tah urang pan urang mah sok ngenong di baturnya ngenom mun SD teh bari dagang bala-bala gitu subuh teh. Nah, geus beres dagang bala-bala teh urang teh ayo patangin teh mulung limus. Nah, di kota meureun jarangnya mulung limus. Aya. Nah, tapi kan di lembur mah paboro-boro nya. Geus salat subuh teh pasti langsung init sakola. Da paboro-boro mulung limus. Tah, urang teu meulem, teu mulung. Da urang mah peutingna teh aya bapana datang ti Bandung mau buah. Aing terek sombong ya jeung si A eta teh. Urang mah mau buah gitu kan ka sakola teh. Anjing batur mah limus, urang mah gaya buah detik kota. Jeung si yang potet. Tah jeung si A teh. Kewe jeung si A teh euy urang teh mawa ieu, mawa buah. Batur limus teh buah aing makar gitu anjing bangga atuh Asia keur SD masuk bayangkeun kelas 3 mau buah gede deh buah gede atuh di Bandung di Karokos we aing teh di jalan teh ngabibitan nu lain batur kan limus mah dikenyot teh dibagejrot jeung loba serat anjing barorok kering nu keneh getah limus bener anjing di Bulawan obat teh anjing kan ieu hararideung ieu teh tah deui ngalaman ting teu lain mah ieu nah urang mah ngalaman ya buah we bawa nepikeun ka kelas nepi ka bodas teh sih loba nu can nempeun urang mau buah awet-awet we kieu rada awet-awet nepi ka bodas gede sih da buah beda anjing jeung limus beda kieu we aing teh cing we tengah jam 10 poho pan teu sarapan
Cotek we guru teh. Iman, ini bau apa cenah? Heeh. Pas ieu bau naon cecek awewe teh teh. Ieu bau naon jempe sia teh kieu we tah anjing. Busiat teh. Jempe dah. Pan digegereun aing nya teu kahameuh ku aing teh. Anjing cek aing teh naon ieu heueuh bu asa bau cek urang teh naon nya. Euy teh. Ngaharewas nu gegereun teh. Mantap beca-beca urang busiat cek. Wah aing teh serian teh. Urang busiat cek. Oh aing teh serian bari nangtung. Aing teh. Bu yang busiat. Eta aja. Langsung euy. Goblok tidinya urang mun ceurik tah, ceurik. Henteu, ceurik da keur bolon atuh. Ceurik gutok jadi teh ayo diantar balik orang diantar balik ayo diantar balik we di halangan teh ku kantong ke plong beubeuh apa aja kata eta ke ku sombongna nya mamawa buah rusuh can sarapan da mata rek ini sakola kudu sarapan lah barudak ngomong baheula mah ngalamuncang ngalamuncang buah ge sarua aya sarua di kota ge aya sarua di Limus aya sarua penyakitna ganti dieu kan anjing aya naon aya borok atuh heeh di Bulawan geunan zaman baheula mah teu pogonongeun geun ku Bulaut padahal naon anjing tujuanna di beres Bulau gitu nya kolot-kolot baheula halus ya pagawean teh ngalamuncang jeung suung eta mah sarua kan teh di dieu teh anjing teh urang balong eta baheula encan kieu can balong lieu teh tah loba aya tangkal suung teh aya tangkal kadu di palebah ditu teh aya tangkal kadu Hanapun tangkal kadu eta kan si daunna teh baru lagi tuh sok bareureujeuh suung. Oh nya bener. Ari suung kan bijilna teh nongtot Maghrib teh kan geus sore teh nguncup keneh nguncup sore keneh teh geus kitu anjing jiga kanyut nyongco. Si nyongco teh paheula-heula sorena di tayangan anjing aya ditaruruban ku ieu anjing ku ember untuk ember ku karasa tuh pangar teh kapanggih teh kapanggih disebutkeun we di tayang teh karamekar anjing kan cuman kan teu badag anu kitu letik lincak pelebah meunang anu rampak anjing bingung ngeresekanna lain bingung ngeresekanna asa manggih duit sabaraha miliar ya anjing zaman baheula soalna supaya milik bener jeung hese kan dibudidayakeun aja kitu nya eueuh teu bisa gitu kan paling aya oge naon eta teh eta mah rinyuh nu alaminya naon eta teh hijina teh tiram mah bisa lemer bisa aya lemer mah lamun misalkan bulan kotok eta mah hese nya paling hese bener jeung aya momen pikaseurieun anjing harita jeung si goblok mah kacaritakeun teh urang liliwetan baheula teh liliwetan di saungna anjing ingat di saung ja bener ngaliwat di saung ngalanan bapak-bapak anjing ngalanan aya bapak-bapak lain bapak geus kolot geus agi-agi ngala ieu ngalalangari langari teh bakal calon palem lain cangkaleng bakal calon cangkaleng kan masih kena bulat ya laletik cangkaleng bahan bakal cangkaleng gitu aren keur mawa anjing aing keur disalon anjing geus bapak ngalakur mati mana cenah si anjing goblok cek aing teh korban naon ieu teh nanti dia di palebahnya gede belum salabu anjing aing geus labu kana labu lain ditulungan kan disengserikeun keur si anjing cek aing teh tolong lain juga korma geuning nya bener anjing ya korma itu buah-buah tapi kadang da teu jahil lain urang-urang lain urang we anjing naon ngaranna teh kerjaman resep museup baheula anjing sok maragan ka sasarean sok atuh ayo ngaruseup ayo museup anjing cenah ieu mah ulah leutik teh anjing resep museup aing dibedahkeun ku aing anjing balong didudut langsung ieu pembedahanana bahaya cek aing ada hoream museup jika ditensi peot dari Karang Pawitan langsung dibedahkeun eta jelila anjing kudu ngahulang pan teu bisa ngomong ngahulang gelo cenah ieu mah da eta ku crazy tapi da resep keneh di lemurnya resep hampir mirip lah jeung di urang sarua ayeuna mah ge naon nya kultur geus kurang kurang jadi sosialna geus kurang sosialna ge jadi zaman baheula mah loba ruang riung keneh bener nah jadi da di lembur ge sarua di urang ge itu zaman baheula mah da urang mah dominan sawah di dieu ieu teh
bangunan can araraya can rame jiga kieu. Mana kan ngalaman kan ka dieu kerjaman balok. Apa. Nya harita pernah ngalaman kan keur di ditu keneh urang ge imah. Can loba bangunan teuing lah. Lega. Gitu. Tah terus ieu baheula anjing ingat kerjaman indahoy deui ieu anjing panggih jeung nu badag teh gitu. Aduh, eta mah pengalaman anu geus bohong eta mah geus. Lampu poek eta mah geus. Eta mah geus. Ya ieu mah baturnya, ieu mah jauh ieu mah. Jauh ya. Nyokot di cerita batur ieu mah. Nyokot ieu mah nyokot carita batur ieu mah nya. Caritana teh kos-kosan teh poek heuh. Caritana teh kieu ieu eta mah urang ngadengit di batur urang ge ieu. Jadi aya salah hiji lalaki bager ya, kasep gitu nya. Bager kasep aya ngajaran ngabaung tah si lalaki eta teh aya ngajaran ngabaung. Heuh. Ka beneran hayu cenah ku balada teh. Urang ieu cenah urang ngabaung cenah. Ninyuh cenah baheula mah tah. Pas ninyuh meureun di berena teh nu gede. Nah, ka beneran nu gede di berena teh we. Tah si lalaki eta teh nu kasep nu bager teh. Keur bakakara meureun nya ngarek ngabaung. Air nafsuna gede meureunna kosan poek atuh dipoekan daerah gitu kan udah ngamimitian set we cenah langsung manehna teh ripuh cenah ge ganeng urang didengekeun ge cenah ganeng tah apa teh nah cenah awana salse wae cenah nah becal lalakina meuni ripuh anjing pas dicangat teh goblok ping cenah sigala pingna diasukeun jadi teu asup paingan cenah ribu sorangan are eta mah ulah barudak ulah sok diajar ngabaung lah pokona mah bahaya ieu ge da carita batur ya batur ngadenge urang oge gitu tah ulah sok ulah sok ngabaung tah eta mah carita gitu aya di bos urang ieu bos urang keur zaman kos-kosannya ge ketua tinyu kan ketua tinyu mah nya pokoknya mah pokoknya mah tiap cewek anu bisa di teh disebutnya saudara tiap dibawa ke kosan saudara nih ka bapak kos teh kan saudara ini mau ikut nginep cenah di sini cenah ayo bapak kos kan percaya we saudaranya gitu kan nah sila saeuji mangsa ieu urang teh langsung urang ngajarilan si ustad ayo urang ngajarin ayo cenah urang ngajarilan si ustad cenah ayo atuh dia mun si ustad alajo ya bakal seserian aja jeung si bos nah jeung si bos ayo man cenah bawa we ka Cipanas nah bawa ka Cipanas si ustad teh kan can pernah pisan ya si ustad mah can pernah pisan dipesankeun atuh sok tad gerang berendam cenah anjing urang memisah kamar jeung si bos si ustad di sakamarkeun di jero ieu udah telepon we udah ada misalnya tuh di jero bos urang cenah gitu oh siapa atuh geus beres berendam depan disampahkeun teh da geus dipesan eta gogorowokanna oh cenah Iman cenah ini ieu naon cenah wah kana ti luar ganeng eta mah tapi dipakeun tuh teu boro-boro pan reuas atuh da utan reuas ya mah masih ada beres berendam di geunya di kamar rendam ai bijil meureun ka kamar geus nyampah bener geus nyampah naon mah mung nu kitu cenah kayak pesen deui lain goblok cenah ieu naon cenah anjing kulenger-lenger di parah we bukan mah cenah mungeun nu ieu mah ganti deui cenah atuh bijil deui hiji deui kan lain goblok lain aing mah ieu naon cenah kurang cenah moal deui cenah tilu dituna di dinya ngauleung mung kaluar WC tah gorowokan tuluy imung cenah ge ini ayo we ganeng mokon we tah nepikeun ka kaluar si satpam oge aya naon itu bos urang biasa cenah pesta cenah diaran atuh kamar dikunci cenah teh bade moal cenah kitu tanyakeun ka ditu cenah tah itu lebih ka tilu dibijiekeun lagi jadi ustad masuk ka geng tinyu mah bae kabeh anjing geus mah bener eta mah kabeh dicekokan langsung diparah pokoknya madak si ustad banyak pas ditipu teh ale-ale dah dia di kosan
Udah. Sabarang. Sabarang kan. Pan di kosan tuh menang ya nya, tuh menang mabok gitu, tuh menang mabok. Di arakalan atuh ku barudak teh diasupkeun anu bungkus ale-ale. Cet kan bungkus ale-ale. Kan ngarinum teh karewe ngariung teh. Dina bungkus ale-alenya. Aya si Ustad. Aya si Ustad kadinya. Monyi. Atuh geus capek geus naonnya anjing cenah. Oh, keur paresta cenah. Diinum. Wah, ulang masih minum anjing cenah. Nah, ale-ale teh kieu cenah. Pas ditemu mun lobo. Oh, anjing bogong naon. Eta ku langsung adus. Aduh anjing. Adus langsung. Mata bantu anjing. Nah, cenah bebeja heula. Datanya heula bebeja heula gitu kan. Eta pukul langsung adus Aduh, adus sudah urang. Terus ieu boga balad gen baheula euy. Kakara cenah ya. Kan di pagaweannya baheulanya pernah sapagawean urang nya sieu teh. Carita nama lomba. Yang lomba di Sukna teh perlombaan antar kabupaten. Antar kabupaten. Otomatis delegasi di tiap kecamatan teh kan rumpul kabeh benar aya. Rumpul kabeh. Bisa di Cianjur ya. Di Cianjur. Cianjur ya, Cianjur. Daerah anya perlombaan carita nama. Di bejaan. Caricing ngapalkeun skrip skenario yang tampil naon gitu. Harita teh lomba naon? Lomba ieu memaparkan naon teh kreasi lah. Kreasi tapi penyuluhan tapi berkreasi gitu. Jadi jika drama lah gitu. Apalkeun nya siap. Tah latihan. Jam 8 Pak Arareueuh si anjing. Di teang teh nyarangkeun di ieu di tempat karaoke. Anjing mah bener cek aing teh ieu mah. Goblok eta datang ka ditu keur naon? Keur ditararanyangan anjing. Siaran anjing cek aing teh goblok nanaonan ieu. Jabat tararebleng datang teh perlombaan naik kana panggung. Lain ting harulang atuh puguh ngomong naon aing teh ngomong naon aing teh. Goblok si aing ieu barudak sarana unggul ya. Ngaja si Suni sudah balik gitu. Balik kayak geus balik aman pokona mah gitu. Balik lah aing jelema suci anjing. Ngaja sudah balik gitu. Ah bener. Carita banget singtong ka alaman budak pokona mah bener. Iya mah jang bekel iyalah piceuneun nih mah piceuneun bener. Jadi kan sesuai aja tagline TV mah eta ti koronya. Jadi koro TV mah cokot nu hadena piceun nu gorengna. Tah gitu. Motona teh gitu. Oh motona eta ti koro TV. Koro TV mah eta cokot nu hadena piceun. Jadi ulah anu nyelap dina ti koro mah ulah cokot. Ulah anjing ulah. Bahaya dina lak-lakan. Bahaya kan. Saya tanya palawargi pokona mah cokot nu hadena teh nu carita ieu mah pikeun nu gorengna da. Ieu pengalaman hirup gitu. Mungkin di nu antara maraneh juga aya nu ngalaman jiga kieu pasti bakal. Kadang kan aya bahasa kieu ya. Aya. Ieu kieu bahasana teh. Pengalaman teh adalah guru yang berharga. Nah, itu. Bener. Setuju. Cuman leuwih satuju deui urang lamun kieu. Pengalaman batur G adalah guru yang berharga. Bener. Jeung pengalaman batur lain pengalaman urang unggul gitu. Jadi bisa nyokot nu alusna ti nu batur gitu kan. Jeung nu gorengna urang nu mabok oge guru keur urang guru. Nu mabok karena naon? Oh, ku mabok teh gini juga gitu. Tah gitu. Da sagala ge kudu kaalaman heula lah, kaalaman heula gitu. Anu teu kaalaman mah moal dadak mending nyaho carita percaya we lah gitu. Bener. Carita ti urang jadi mun mabok teh emang lieur. Ulah gitu. Da pasti lieur mending percaya. Mending ulah gitu. Mending ulah bener keur barudak ayeuna naonana teu padahal ku kituannya. Asli anu. Bener. Eta. Lain ari di lemur amun misalkeun ieu mah naon puasa puasa rame di urang mah. Muharraman kari itu sok rame. Rame di urang mah. Ayeuna mun puasanya aya carita ya puasa ya. Puasa. Urang puasa di Garut di dieu ya, di Sukaregang. Sukaregang. Pokoknya di tempat baturan ya puasa ya. Cek salah saya je bawa orang teh. Ayeuna mah ulah batal cenahnya. Bahaya cenah ayeuna mah moal atuh cenah. Tah pas gitu teh. Si Tet si Uki moal baratal moal. Urang teh seut bae barudak mah baratal ya. Cai aing teh diten si satenya baratal. Cek aing teh mau padang teh opat. Teknik gitu kan. Mau padang teh opat gitu kan. Dahar cek orang teh orang aduh can dahar teh isuk udah puasa gitu kan. Aing dahar orang teh dahar. Duh anjing lebar ieu kaucingkeun gitu picen teh orang mau opat cek orang teh. Aduh lebar cek orang teh kan.
si anjing cenah kok mau batal Barang rata mah. lebaran cenah penuntung nama kabeh ya kabeh dalam ya teknik mengajak ke kebaikan tapi mong aing ngomong asli lain sing aya nya urang secara pribadi nya kayak gitunya urang mah puasa can bocah hade lain gering urang mah hade jeung teu kaganggu we urang mah sampai ka boga carita kieu boga balad babaturan sapagawean halus si eta mah incu dajal jahiliyah di anjing hirupna teh kakarasa kantor jeung aing kakarasa kantor jeung aing si eta teh bin Firaun beureunya eta bin Firaun anjing ya jud maju deui lah eta mah tah nincak bulan puasa pertama bebarengan jeung urang tamat tara si eta mah geus tara puasa tara puasa eta ku lempeng-lempengna udud samsu dihareupeun aing ninyu kopi jam salapan berang anjing eta aing langsung aing anjing mana hargaan anjing untuk puasa aingnya da lain gaya lain jago aing da anjing gituan mah goblok nya tuh moal nepi ka ayeuna tara puasa ngan hareupeun aing mah ngadadak puasa geus teu wanian hareupeun aing teu kajadian eta jadi puasa deui we hareupeun aing mah gitu tukangan aing mah biasa aja kameramen aing anjing sarua eta ge da pasti orang kameramen urang mah basa puasa kamari ku budak aing ku si Raing keur ulin aing teh deus da bararijil anjing nu di Tarogong di rumah makan nu di Tarogong bararijil rumah anjing ca aing teh itu ya jud sahur sahur buka jam 2 lah meureunnan anjing ting setengah 3 kalau luaran teh bener da eta mah bener kameramen mah kedul tah gitulah loba meuli ieu loba api-apina jadi bab puasa mah urang tara kagoda aku baru sampai boga ada hade kerjaman baheula resep orang ngabuburit aing mah tara kagok aslina urang mah ada ngabuburit iya ngabuburit ya urang puasa anjing ngabuburit ca urang teh kagok ka mana ngabuburit ka Jakarta da bener aing ka Jakarta ini padahal jalur Cipularang geus aya zaman urang teh Cipularang geus aya kan 3 jam deukeut ka dah hayang lila jalan ka puncak anjing ngabuburit aing ti Garut ka Jakarta tamat anjing puasa dina bus mah anjing sloba nu dalan gitu teu kagoda urang mah teman kumaha ieu halus kumaha teh heeh anjing halus bab ngabuburit kumaha di lemur wah loba ngabuburit mah ditu nya kan di ditu mah di lemur urang mah aya nu disebut jembatan cinta aya nu disebut sunset sunset ada dong atuh di ditu ada pokokna mah mun ngabuburit teh paheula-heula jadi ngabuburit teh eueuh ieu na anger we arudud geuningan kitu tah eta nu bahayana mah gitu kan di jembatan cinta bercinta bogohan di sunset sambil merokok ngabuburit teh tah geus parah lah itu gitu nya ai pikasirieuna mah anger we aya mah dina pas ngabuburit mah aya hiji anu pikasirieun di ditu nya tah ngabuburit ya kan itu masuk aya warung Ramadan ya warung Ramadan kapan orang bahasa ieu pernah ngumpulkeun barang-barang bekas gitu kan barang-barang bekas sok anu geus teu kapake urang jualan di warung Ramadan gitu kan nah pas hiji mangsa orang menang barang bekas di mananya pokoknya panyumbang we nya da di karungan panyumbang eta teh urang teh rek dibagikeun bingung rek dijualan lieur pas di jeroan kan jeroan nungkul cangcut-cangcutan barang bekas ieu benang ti mana cai teh ieu pas rek dipajang kan dipajang di warung Ramadan edeknya gamis bannya sarung gitu kan iya menang pas mukaan cang deh jeroan bingung pajangna ge tuh kudu di pasar Rebo cang deh mah lain di pasar Ramadan gitu kan eta mah nepi ka di karungan deui geus we mah urang teh ulah dijual garila urut batu gitu kan pokoknya rek dikamanakeun we cang rek dibawa ka indung mana gitu kan eta orang teh rupa-rupa gitu ja tapi alus resep acara di lemur keneh mah aya Bajar Ramadan disebutna teh di urang geus aya di masih aya jeung katang da di lemur mah memang kadang lamun misalkan sok ieu gegan non poe obor geuningannya poe obor tiap tahun aya wae gitu mah bebendugan di urang geus geus jarang baheula mah sempet aya teh lamun hiji Muharram nya eta masih tahun baru Islam masih jadi di dieu teh warga pokona mah sakecamatan masih eta masih kumpul di Nagrong
jalan ka dieu anjing bari takbir sarua gitu, masih we. limangan Aya oh iya masih Limbangan kesamana masih jeung naon kesenian anu di Rimbangan teh lamun usum ieu teh lain ngaruat naon sebutna. Aya gen tradisi di ditu mah. Di panen Limbangan raya. lain panen raya ngaeta pusaka geuningan. Oh muludan juga muludan deui kalau luar pusaka masih masih kene pusakanya aya kene aya kene rutinnya di ditu. Tah aya di muludan urang pikaseureunnya ya kaingetan ya aing kaingetan. Kan sok yang bolehkeun pusaka ya. Ya ieu mah nyaan ieu nya. Nyaan ya. Lain beka bejakeun jelema ge si B tah apana. Heuh si B teh panggilanna ngaranna Herman. Ngaran yeuna Abdul Aziz. Aing bejakeun ye ame da pada nyarahul ya. Pusaka yo pas muludan di masjid nyil yo. Heeh. Aing teh naon ya batul kan ngarawannya dibarungkus ku nu bodas gitu nya anjing aing nipu si B kan naon teh fanatik jadi naonnya mon mistis teh. Nah, jadi kanu barang mistis teh animisme di kanu mistis bukan mah bambu petok teh. Nu dilem oge di puja lah anjing goblok. Gitu ya. Nah, be ya ali carita mane pokona baheula aya video mana geus viral ya pokona anjing goblok. Ya. Aing naon ya euy. Aing heueuh. Tet ka kebon aing tunggul sampe apa tunggul sampe tunggul sampe akar. Anjing bungkus kudu bodas ku aing teh. Cet eta mah bawa ku aing. Nih sia mawa cenah mawa aing teh kudu dimandian aing teh nya. Kabeh ge merelung, kabeh ge anu nyahoeun teh Mang Deden. Deden. Aing kalem aing teh. Anjing. Be cepengan heula nya kade aing teh ulah dibuka. Urang ngopol heula. Naon ieu mah keris yang heuh. Eta mah dikieu we, digegep. Aing kieu ka mana? Aing ka masjid langsung aja. Aduh, kabeh nu geus arapal dan seurian no. Tong saeuri aing nangtep serius cenah dibawa ka jero aing dibawa ka jero. Kieu we, kieu dong. Aing serina tadi geus di jero dibuka. Da didinya ngamuk le mah. Nya era pan kieu yeuh. Yo, tangkep we kada bae cek urang nya. Ieu urang ka Batu mah teu wani urang. Jual ka maneh aing wani nitipkeun ca aing teh. Eta kieu na tuh nyiu. Kalem jangan ku aing mah aman. Oh, siap aing teh aing kala ngopol lah. Eta tunggu sampean. Dikieu aing mah areh we geus wiridan di jero gernya di masjid kieu. Patepan sok cenah nu tilur kalalebet cenah aja. Kalalebet dah. Nu mau urek, nu mau pulpen jeung ujian. Oh, eta teh didoaan. Nu mau jejer lah bukan baru tukang ngusep mau jejer ya. Kan si Bae geus puguhnya batu ali jeung bedog mah loba. Ieu ditanggep dah geuningan aing teh masjid ditanggep anjing dibawa aja aing teh sugan teh moal dibawa. Eta. Gunukeun cenah diareup. Kabeh garunukeun. Aduh, cenah bae naon panjang-panjang teuing geus iman cenah. Manaon teuing teh teu mah nu kitu aing betah aing bawa batu. Sia cenah goblok nu maneh. Teuing teh nyaho aing. Bagong cenah lain. Teh nya geus serian. Anjing bae buka tunggu campur erek di mandian. Anjing buru banget teh. Si Bae sugan teh teu kitu bae cenah. Madukeun gelo bener. Anjing. Oh berarti tradisi nu kitu mah lamun muludan di Limbangan di itu di Kesamana. Di Kesamana. Berarti pulpen bae dimulutkeun yang ujian kare itu. Terus pokona mah aya keneh tradisi jeung aya di doa. Ari urang mah ukur lamun misalkan senjata mah jeung batu. Henteu. Oh henteu. Cai hungkul. Oh itu mah teu. Jeung parabot tuh di Marandian. Jeung lamun misalkan eta mah rebo wakasan. Nah, itu mah lain pas mulud itu. Pas mulud di urang di rebo wakasan aya keneh. Anu make aya gen nya kituna teh kan. Isimna gitu kan jeung cai biasa terus tradisi di urang duka di tan maneh ya. Lamun rebo wakasan teh si warga teh rereongan ngumawa meuli dahareun. Oh nya. Bala-bala. Sama. Hampangan kan itu kumpulkeun. Ngaji isuk-isuk teh kan udah beres ngaji si deungeun si opieun anu dibawa ku ibu-ibu jeung ku masyarakatnya dibagi rata. Ieu mah lain di ditu mah. Di bubur.
Jadi mau biji-bijian. Oh, mana mah biji-bijian. Biji-bijian dibubur, buburna silih bagi ka tetangga. Ieu mereka dia, ieu mereka dia, ieu mereka dia. Nya bangsa Gitu. aya mau bawa lain mau leupeut. Itu mah bubur. Kue anu karari itu we di urang teh beres pengajian, si opieunana baru dibagikeun di urang mah gitu. Di itu di urang mah ngabubur. Bubur berarti teh mana mah. Bubur biji-bijian. Ya, sungkar itu mah nya. Sikian. Siki naon anjing? Susu, sebenarnya kacang, salin sikikan lain. Bisi anjing bisa siki kanyut anjing satu di bawah. Eta tiap momen pasti aya we eta teh. Da bener loba pi omongan Asli, urang lah mode ayeuna nya ngaheurean budak nu cicingeun ya. Ngaheureun budak cicingeun. Kan si jelema eta teh sosialisasina teh kurang. Nah, di ditu teh aya hijinya. Pas balik ka lemburnya, ka mana wae geuning cek urang teh nya. Aduh, mana teh di teangan euy ku situ cek urang teh. Mang Deden. Nah, aya naon? Tuh ka ceng teh ka itu. Ay Mang Deden kan sarua tukang heureuy juga urang pas datang ka ditu teh. Mana Mang aya naon cenah beda beda cek Iman Mang Deden maren itu cenah di teangan ku soek. Oh, tuh kan. Anjing selongor di papayan. Dulu eta. Pas urang langsung ka Mang Deden nanyakeun mana cenah ditah heuh ku aing ditah nyambung batu cai kana mun teu nyambung mah kaeureun nepi ka dinya. Bener. Jelema anu aneh di urang kitu tah. Berarti geus sabrekuensi gitu hulu teh. Sahulu. Nah, sahulu. Pan lamun jelema lain tukang heureuy mah nya pasti naon teu. Teu ngageruan atau aya mah mana tanganku si Oeng depan gede kan si Oeng. Anjing goblok. Lalu jadi memasyarakatnya. Masyarakat bener. Oh, nyamuk pas orang nyampeutkeun Mang Deden, dia silham ka dia. Kunci aja dah. Aing teh deui si anjing. Aing tadi urang mah aya kitu na dia. Halus bener halus. Nyetel gitu kan. Jeung suasanana ge teh mana ngeunaheun kan ini lemurna khas gitu. Asli. Asli kan gitu asli. Jadi ciri khas naon ngaranna teh Garut Utara bisa gitu. Ngeunah sama nama sawah lalega kene, belut loba. Sai curcor kene gitu kan. Hejo. Wah, betah. Urang nya geus kieu kaayaan ayeuna. Baheula mah urang ge kabilang naon ngaranna teh lemur pojok gitu lemur pojokan itu sawah hungkul anjing ayeuna geus eueuh. Ketika serian pas urang kawin ya. Pas kawin ya. Aing boga carita. Anjing mah kawin. Kawin ya. Orang kan teu nyangka bakal kolot ya. Ya teu nyangka bakal payu deui dikersakeun teh. Aing nu nyari kita kenal. Mana ya? Yang pengalaman aslinya. Asli ya mah. Aing pelatihan yang si ieu anjing. Aing pelatihan di pagawean teh kudu pelatihan. Sabar minggu 2 minggu. 2 minggu anjing carita nama pelatihan. Dat ini. Sama jeung si anjing ye. Cuk ieu we kerjaman Blackberry. Nah, maneh mong si aing. Aing kawin ieu. Kawin cek aing sing balik anjing. Urang geus kawin kan. Sing balik sia cek aing. Aing mah Allah cenah aing Ta'aruf si anjing teh. Ta'aruf si balik sia mong cek aing bener asli cenah ieu tuh. Ieu na rek kawinna ge cenah tayu pi pemajikanna. Anjing goblok gua cek aing kawin ieu. Nah, beres pelatihan carita nama. Beberapa bulan kemudian bener jadi kawin. Kan aya geng aing mah gararihal kabeh nya. Bahasa anjing goblok. Oh, anjing bagong. Pokona mah. Geng tinyu datang. Road boy barudak motor custom tapi anu rada kieu. Datang kabeh ari di daerah nanti daerah pesantren. Ajangan hungkul. Keur ngagimu loba jelema eta aing lempengna ka si Imam. Bari lempang anjing si Imam kawin. Ai si ulah punya anjing di dieu teh anjing di pesantren mah kuda eta mah kabeh kararieu ka aing maralong anjing. Naon cai naon. Ieu anjing pesantren nungkul. Kiai kabeh udah temong ka aing eta mah jeung ka barudak kabeh. Bener wakalnya anjing cai. Tuh anjing di dieu mah anjing. Urang bingung ae. Aduh maneh nu marabok teh. Barudak urang teh aduh lalieur aing we nya. Antara rebleng senior hapunten senior ya. Caritakeun. Makana dongeng cek aing si ieu nu panglempeng-lempeng eta anjing alus kabeh endingna pangmujurna teh si Imo gitu hiji menangkeun anak kiai gitu pamajikanna teh apal dunia luar siga kumaha gitu karaoke bae diizinan aing mah bakat ke nyawa-nyawaeun karaokean bae ge diizinan gitu nyawa teh nyanyi we bareuna kursi anjing teh nyawa dibeli kiran aing urang buktina aya di aing anjing di dieu badak urang mah
Man, nah siapa karaoke teh diizinan. Nya aing geus naon nyanyi lain cai teh. Neng, pada karaokean lah nya sok tong oge teuing. Anjing cenah ngarareunah kieu. Diizinan cenah. Aing mah susulumputan cenah. Sok tanya ke majikan karaoke ku naon. solehahna pemajikan si Imung anjir gelo si aing milik gede mana mong cek aing teh. Apa baheulana tuh udah pernah bebarengan urang main ku naon. Baung bareng anjing, jahiliyah bareng jeung si ieu teh. Ayeuna nincak palebah endingna meunangkeun pemajikan nu solehah. Aduh alhamdulillah. Anak kiai. Amin. Kiai gede atuh mah. Gaduh pesantren lah. Taruh kong paling sia cai bener kumaha mimitin aja aing teh eta anjing cek jadi tahu ceng mana anjing ieu mah karaoke wae diizinkan mong hayu cing teh uang hiburan ayo siap amak mah pamajikan mah mau amak ada bebejana kumaha bebeja we urang mah cenah ning karaokean terus ku masuk pamajikan mana jung cenah erek nyanyi mah cenah anjing cek aing teh urang mah nebikeun ka geus kawin nya nyimpen botol-botol minuman ge aman. Heeh. Aman di kulkas teh urang aman keneh eta mah ya ada soalnya kahiji teu apaleun kaduana kan ukur dibejakeun jamu atau para manuk aman kan jadi itu kan orang boga manuk anu para pramadu bener naon jamu sama obat burung kan aman ban bener pokoknya mau polos ya mah apa dunia luar anjing gelo sih ieu cai teh milikna badag pas momen kawin tuh momen kawin bring barudak sage kabeh ieu mah sage pas momen kawin mah nya leumpang anjing datang si Imam posisinya diharap anjing pada ngagorowok anjing si Iman kawin cuy ieu mah kikieuan omat anjing ini urang anjing di anjing aduh aing teh can naon sing orang teh di luhur anjing pesantren aduh kaseureun nanya barudak ya senior ya barudak senior orang jadi naonnya terharu ayah gitu kan atau ayah gitu kan kesel ayah gitu kan senior teh kieu kalem motoan ku urang kaleman boleh didamping ku urang oh siap cek urang ayo tukang moto kamarana cek aing teh ieu jeung barudak kamarana pas dibuka hordeng teh keur kararieu we ditukangan background ditukang nah cek aing teh ya mun teu salah mah gigireun ke masjid anjing urang ku dikucuranna di kanu es krim mangin boleh oh siap atuh cek aing eta ditukangan background sia ieu pesantren cek aing teh kumarawa ieu mah marawa ngahaja gitu anteng we dukangan background ku mun aya nu mukakeun cek aing tadi saya bantu jadi ieu rereongan bener zaman baheula mah asli pas datang atuh nya disontong nya ditaratuan deh geuningan bareng ditatuanana nu mawa gempeurna mah kabeh marelong kabeh aduh ieu cenah buk teh baheula apa lu kumpukin anjing si ieu mah baheula saking kurot boyna anjing maneh motor baik jo harita ka mana we aya keneh kan digadekeun gadekeun teu bisa ditebus goblok anjing motor ikonik pisan atuh si eta mah motor baik jo zaman kuliah baik ka disarumputkeun di kampus teh geuningannya kemana cai neneangan motor aing eueuh eta anjing kuleukeun disarumputkeun di tukang menghalangi pemandangan cai atuh anjing batu cararaan ieu batur motor aralus ieu motor segala aya langsung we disarumputkeun di tukangan kampus aduh aing sok bingung bener da kenangan keur baung-baungna demo tapi 2 tahun maneh teh eueuh teh nya 2 tahun orang menghilang 2 tahun percintaan itu percintaan kieu tarik anjing tarik kieu mah mong kumaha maneh eta kondisi aman anjing datengeuna teh aing teh nya tayang anjing keur ceurik di kamar da kamari teh di dieu unyil cenah bari nangkeupan bantalna anjing eta keur lope-lopena eta mabok parah anjing sampai kacek babaturanana ieu mah ini ka Tasik di Tasik ya ini ka Tasik mabok parah mong kuat cenah aing nangtung gedeprek nepi ka dibonceng di talian ku rantai anjing goblok si aing teh ieu si Imong lope jeung keur jahiliana eta tapi mun tadi teh da ieu mah pengalaman ya tong dicokot nu gorengna malah cokot anu hadena we cuman aya ilmu naon ngaranna teh
urang ngaimplementasikan ilmu hasil sekolah alhamdulillah nantinya Ya. mana jurusan Perikanan, peternakan nyambung kan ayeuna nyambung ke hasil sekolah teh bener diimplementasikan perkembangbiakan moal. Urang sarua SMA di pertanian gitu kamari kan aya balad urang nu SMA teh aya balad urang ke kuliah gitu baheula anjing jadi ilmu nu ditarima teh alhamdulillah manfaat gitu jadi ka barudak oge naon ngaranna teh ulah teu pedean Gitu lah. ulah naon leutik hate Ulah minder gitu da milik mah geus anu nentukeun nentukeun gitu ngan tinggal urang ngajalanina gitu ngajalanina ngabenerkeunana kumaha tujuan ka hareum erek dikumahakeun kembali deui ka urang ibarat naon ngaranna teh berproses lah naon oge gitu berproses kan cuman proses-proses etana nu ku urang kudu dibenerkeun teh ya bener proses etana gitu bener tak itu meureunnan sahabat Tikoro TV ieu meureunnan episode banyol lah ya banyol pengalaman hirup gitu. Nah, jadi urang ge da teu ujug-ujug jeleg jadi gitu. Heula sarua proses kereutik. Proses dong. Terus ngalaman heula sakola gitu. Ngalaman kacau bener. Teman yang tadi teh ya terkuliah kan menang ilmu kieu teh. Nah, itu. Jadi budak nu kamana di judulna pernah ngomong ge di episode sebelumnya. Jadi jelema teh anu ngarobah karakter jelema teh nya genetik mah ukul 20%. Iya, lingkungan. Nah, lingkungan anu paling badagna nu ngarobah hampir 80% nya. Jadi beungeut urang genetik kelakuan urang ti kolot urang mah kudu diturunkeun 20%. Ukur 20%. Tapi lingkungan anu ngarobahna. Tah. Jadi lamun urang ngahiji jeung lingkungan anu teu bener tadi teh amun teu bener. Tapi lamun urang ngahiji jeung lingkungan anu bener nya insyaallah mun kabawa bener kan cuman paling beruntung sih ieu mah. Hirup jeung anu teu bener di akhir menangkeun nu alus gitu tah. Eta cuman meureun anu tadi teh hukum matematik mah moal bisa diterapkeun kana hukum rezeki ti Allah. Moal. Jeung takdir ti Allah, moal bisa hukum matematika mah. Jadi rezeki mah saeutik mahi loba teu cukup. Nah, eta. Jadi urang memang ngarasa loyalitas ieu jiga kumaha ka barudak sigana mah meureunna saeutikna cukang lantaran ti dinya meureunannya geus memang maneh mah uang diingkeunkeun dipernahkeun ieu takdir ieu. Jigana mah aya bahan gitu. Nah, tak itu meureunnan sahabat Tikoro TV sakali deui meureunnan cokot nu hadena picen anu gorengna ulah ditonton lah sakirana teu sanggup lamun misalkan sakirana hayang nonton penasaran sadiaan mix sagrib aja ngotrek sih hatur nuhun satahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.